Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami simkuring Lita Erliana abdi ti PGSD semester 4 di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Abdi di dieu bade mantunkeun pupuh Mas Kumambang. Itu kusir bangun ambek ambek teuing turun tina delman kuda di pecutan terik teu aya pisan ras-rasan teu ngaraskeun bungkina ka sato lain padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngaso eureun heula. Naha abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang penting dirakit taya ras-rasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.